Sirawing Niti. Sorot Panon Rasanti alias Munarsi, sakapeung galak gular giler, galak mataksieun anu borangan, sakapeung deui ciga anu melong kosong, arang ngiceup seperti jalma biasa, kitu nate lantaran aya dina pangaruhna Nini Karimun Sakti. Dongeng Sunda Romansilan ngajujut laku mapai rundayan carita hiji jajaka katurunan Jawara Sunda. Sirawing Nitis. Sanca dawuk cengkat nangtung muterkeun paneuteup kasabudeureun eta patempatan, narik napas panjang bari ngagerendeng ngomong sorangan. Di mana aing bisa manggihan si topeng mayitnya? Sanajan bener arwah panasaran kibuyut ireng anu sumanding geus mere pituduh mangsa diri aing ngayakinkeun ilmu, tapi tetep nu ngaran si topeng mayit cenah boga ilmu anu luar biasa. Kadinya aing kudu guru ilmu. Ku cara kitu kakara bisa malaskan nyeri ka Sirawing. Sirawing Nitis digarap Kumang Inoy, naskah Yasana Yat R, pangreka jeung panyeup sora Udi Gibran, dibaturan Kukang Awe, teknik jeung editing garapan Nopan Cahya Lagawa, dibaturan Kukang Ence, pangjejer gawe Muhammad Ismail Haufansa. Ayu manganti langsung nangtukeun sikepna, upama eta jalma teu beunang diusir wae kapaksa Ayu manganti bakal ngalakukeun tindakan anu kasar ka manehna. Anjeun bener-bener teu beunang didelebeungeut Sangajaya. Leuwih hade ayeuna mah Andika tinggalkeun ieu patempatan ulah ngadaguan kuring ngalakukeun tindakan. Kuring lain manoja anu beunang dihina kitu bae, ngarti? Nya ngarti atuh Ayu manganti. Ari pokona mah mending keneh serah diri nya. Akang nyaho anu geulis bisa jurus, tapi dipake ngalawan ka akang moal aya hartina geulis. Madak mending keneh serah diri we nya. Ayu manganti jadi beak rasa kasabaran. Jalma saperti Sangajaya memang henteu cukup ngan ukur ku carita cek pikirna, tapi kudu ditindak anu kasar. Srog Ayu manganti ngawangun pasangan, neuteup ka Sangajaya bari terus nyarita. Andika memang bener-bener kurang ajar Sangajaya. Sigana bae Andika memang hayang ditindak ku diri kuring, ulah nyalakeun lamun kuring ayeuna ngalakokeun tindakan anu kasar. Sangajaya kalaka seuri deui bae bari jeung nulak cangkeng terus nyarita. Keke anu geulis teh hayang nguji karena kahebatan ilmu akang. Acan yakin meureun nya. Heungan tong nyeri hate ye lamun anu geulis opat geprakan geus rubuh ku akang geulisnya. Puguh be panghinaan anu luar biasa pikeun Ayu manganti eta caritaan ti Sangajaya teh. Geus teu loba deui pikiran, Ayu manganti harita langsung ngagajeleng luncat maju narajang. Kangaranan panarajang Ayu manganti anu keur kasinggung hatena. Tangtu be teu bisa dianggap enteng kuno jadi lawan.
ngan estu aya anu matak aneh pikeun Ayu manganti dina waktu harita. Sabab panarajang lawan anu datang ka Sangajaya teu disingkahan kalawan dibendung ku Sangajaya, bangun anu ngahaja rek ditarima ku anggota badana. Ayu manganti jadi beuki panasaran hatena, gempuran sapasang leungeunna silih susul keuna kana badan Sangajaya. Tapi ngaranjug kaget anu lain dikieuna Ayu manganti dina waktu harita. Sabab waktu kena panarajangna kana dadak lawan, kakuatan panarajangna mental malik deui kasorangan, ngajadikeun Ayu manganti ngabangkieung mundur ka tukang. Jebrot, cirebet, das. Bangkieung, dalik deui. Ayu manganti gancang mancukeun deui tangtunganana. Kaget deui bae Ayu manganti, sabab jirim Sangajaya bet jadi duaan. Ayu manganti kerung semu anu bingung ngabagikeun paneutupna kadua jirim Sangajaya anu sarua segala rupana. Ayu manganti ngahuleng bari jeung ngomong sorangan dina jero hatena. Nah ngagunakeun ilmu naon ieu Sangajaya teh nya? Jirimna bet bisa jadi dua kieu. Kakara aing manggihan ilmu anu kieu mah ye. Si Sangajaya teh nyaan jelema aneh, jirimna jadi dua. Ngagunakeun ilmu sihir kitu. Jeung gempuran panarajang aing anu kena kana sasaran bekal ka malik teh kasorangan. Nyaan ilmuna bener-bener hebat mun kitu mah. Sangajaya anu jirimna jadi dua. Salah seorang di antarana dina waktu harita nyarita di barung Ejeung Seuri. Mending kene serah diri gelis. Moal aya hartina ngalawan ka akang. Pokona mah Ayu manganti jadi pamajikan akang, sanggup nyenangkeun kana kahirupan akang, dijamin Ayu oge bakal leuwih senang jeung bakal leuwih segema. Sabab ku bekel ilmu akang ieu nyata ilmu Birawasewu. Moal anu mental Ayu sanajan Ayu ngalawan ka akang oge nya. Kabeh jago ku akang bakal dielehkeun, dunya kajawaraan bakal genjleung. Bakal dikawasa. Akang lir upama jadi raja, kasenangan bakal kasorang. Nu mata mending kene serah diri gelis. Ayu manganti sanajan bener dina hate mah kudu ngaku kana kahebatan anu jadi lawan. Tapi tangtu be taya istilah kudu nyerah. Ngaku eleh jajaten saat cana rubuh ngabebengkang maring lemah. Ayu manganti kadenge nyarita ditujukeun deui ka Sangajaya. Sangajaya, kuring can rumah sakatitih pangarti eleh jajaten ku Andika. Nu matak ulah waka mastikeun kuring bakal eleh jajaten ku Andika dina waktu ayeuna. Sok, urang teruskeun deui lumakuna ieu tarung. Emang moal waga eleh jajaten geulis. Sabab acan opat gebrakan. Engke lamun geus opat gebrakan kakara anu geulis bakal rubuh. Ulah sombong Andika Sangajaya apet. Ayu manganti maju deui narajang. Kacepetan gerakna memang geus kalatih. Dua jirim Sangajaya tetep caricing dina tempatna. Ayu manganti ngabagi panarajangna kadua jirim Sangajaya. Panarajang memang kena kana sasaran. Tapi mata kaget deui bae pikeun Ayu manganti. Panarajangna malikan deui kasorangan saperti tadi deui bae ngabangkieung mundur ka tukang. Dah jebrot jerebet des. Gancang Ayu manganti mancukeun deui tangtunganana. Tapi beuki nambahan deui bae kakagetna Ayu manganti. Sabab jirim Sangajaya ayeuna mah jadi aya opatan. Aya opat jirim Sangajaya anu parancuh dina tangtunganana. Ayu manganti ngageter hatena. Kakara ayeuna panggih ejeung ilmu anu saperti kitu. Ilmu Birawasewu anu digunakeun ku Sangajaya kawilang ilmu anu henteu sambarangan jago bisa nyangking eta ilmu. Kawilang ilmu anu ngabingungkeun pikeun anu jadi lawan. Ayu manganti bari mancuh dina tangtunganana. Hatena mimiti kaentepan kurasa was-was.
Jadi sabil antara mampu ejeng henteu dina ngungkulan ajen pangarti lawan. Ayu manganti merhatikeun opat jirim Sangajaya bari jeung ngomong sorangan dina jero hatena. Berat ya keur diri aing. Nah abu naon anu digunakeunana teh nya? Jirimna bet jadi opat urang geuningan. Aing bener-bener bingung ieu mah. Bisa kitu aing nyelehkeun atawa moal ieu teh. Aneh, kakara ayeuna aing ngharepan kekuatan ilmu seperti kieu mah ieu. Ayu manganti sanajan bari jeung ngawangun deui pasangan tetep can bisa leungit rasa kakagetna. Sedengkeun salah saurang jirim Sangajaya kadenge harita nyarita di barung ejeng seuri. Coba geus dua geprakan ieu rek kumaha ayeuna gelis. Masih keneh rek neruskeun ieu tarung. Lamun memang masih keneh rek diteruskeun, coba geura maju. Hayo maju deui. Maju deui ayo manganti. Gelis pamajikan akang, hayo maju. Beuki nafsu jeung ngarasa sebel ayu manganti ningali sikep jeung ngadenge caritaan Sangajaya anu saperti kitu. Ayu manganti sayaga deui diri bari terus nyarita. Ulah sombong Andika. Kuring can rumah saeleh jajaten, urang teruskeun lumakuna ieu tarung Sangajaya. Coba maju deui sia. Ya. Ayu manganti memang geus nekad. Keur manehna mah eueuh istilah kudu nyerah kanu jadi lawan. Gerakan anu dilakukeun ku Ayu manganti memang cepet. Awakna anu ngajorelat luncat ngalayang bangun anu hampang, sedengkeun opat jirim Sangajaya dina waktu harita masih keneh caricing di tempatna. Kacepetan gerak Ayu manganti memang hebat. Opat jirim lawan kabagean ku panarajang Ayu manganti. Waktu panarajang Ayu manganti kena kana jirim Sangajaya anu kaopat saperti hana tadi deui bae. Manehna mental deui bae kakuatanana balik ka sorangan anu saterusna ngabangkieung mundur ka tukang. Plak dah jebrot jelebet des bangkieung dalih deui. Gancang Ayu manganti mancukeun deui tangtunganana. Meh teu percaya Ayu manganti kana titinggalianana waktu harita. Sabab jirim Sangajaya jadi beuki ngalobaan ayeuna mah jadi 8 urang. Ayu manganti beuki bingung, malah make jeung rumahu sagala rupa dina jero hatena. Meh teu percaya kana kaayaan anu lumangsung harita, jirim Sangajaya jadi 8 urang. Ayu manganti gigisi kana panona bari ngatur reng hapanapasna. Manehna ngagerendeng ngomong sorangan. Aneh, nyaan teka arti. Nangimpi kitu aing teh ieu teh. Ilmu sihir anu digunakeun ku si Sangajaya teh kitu. Jirimna asa beuki ngalobaan. Oleh aing teu ngarti sama sekali ieu mah ieu. Kaget, bener-bener asa ngimpi aing. Kumaha carana nya ngungkulan ilmu seperti kieu ieu. Ayu manganti bener-bener bingung anu teu mangih tungtung. Sedengkeun 8 urang jirim Sangajaya meh dina waktu anu bareng harita saleuseurian. Eta tempat lir upama anu dipinuhan ku soraseurina Sangajaya. Soraseuri anu dibarengan ku kakuatan tanaga lapisan ngajadikeun asa rek totos kekendangan ceulina Ayu manganti dina waktu harita. Ayu manganti meungpeutan ceulina ku dua leungeun supaya seurina Sangajaya henteu gede teuing pangaruhna kana kekendangan ceulina. Salah saurang di antara 8 jirim Sangajaya kadenge harita nyarita. Geus tilu kali geprakan Ayu manganti. Ayeuna sageprakan deui mah nya wayahna milu jeung akang. Pokona mah bakal disenangkeun ku akang, bakal hirup moal aya kasusah. Kangaranan bebarengan jeung akang. Sing percaya geulis, sing percaya. Ayu manganti geus nekad dina hatena. Manehna leuwih hade ngadu jiwa jeung tibatan kudu sarah diri kanu jadi lawan. Sabab iwal ti hiji-hijina lalaki anu bakal mampu ngabagjakeun dirina dina ieu kahirupan. Nyatana jaka sinangling. Ayu manganti tetep galak ejeng tandes dina sikep ejeng caritaanana. Sangajaya,
kuring moal make kudusian atawa seber hate ku ilmu setan Andika deuleu. Si Ayu Manganti leuwih hade ngadu jiwa, anjeun tibatan kudu serah diri ka jalma saperti Andika deuleu. Moal bisa henteu bisa Ayu Manganti. Ayeuna mah bagian akang anu bakal merukeun jeung ngalakukeun jeung ngalumpuhkeun anu geulis. Kanyataan anu memang geus teu bisa ditawar deui. Wayahna kudu ditarimakeun ye. Hap ya. Medina waktu anu bareng harita 8 urang jirim sangajaya pada ting jorelat laluncatan lain maju narajang ke Ayu Manganti tapi ngurilingan badan Ayu Manganti 8 anak siga anu keur silih udag kitu nateh bari jeung saleserian Ayu Manganti jadi katutut ruang gerakna manehna teu bisa ngalakukeun gerakan naon-naon malah kekendangan celina asa totos jeung panona jadi lieur ningali 8 urang jirim sangajaya anu ting jorelat ngurilingan tangtungan badana. Ayu Manganti geus teu bisa ngalakukeun tindakan naon-naon sabab gerakan 8 jirim sangajaya beuki ngaheuretan sarta beuki cepet gerakanana sora serina oge beuki tari musirkeun kakuatan tanaga lapisan sapinuhna Ayu Manganti pikeun metakeun kakuatan ilmu pamungkasna ngimbangan kakuatan lawan malah akhirna Ayu Manganti jadi nekat manehna geus gilig henteu rek serah diri leuwih hade manehna ngadu jiwa dina kaayaan anu keur bingung saperti kitu akhirna Ayu Manganti nangtukeun sikepna harita narajang ka salah saurang jirim sangajaya anu deket ka manehna tur aya di hareupeunana tapi ilmu birawasewu memang di luar dugaan jeung kamampuhan Ayu Manganti dina ngungkulanana sabab memeh Ayu Manganti kena panarajangna kana anggota badan lawan ngadada harita dina waktu anu meh bareng 8 urang jirim sangajaya ngalakukeun gerakan ramo-ramo leungeunna mencet kana urat-urat penting anu aya dina anggota badan Ayu Manganti. Kajadian seterusna Ayu Manganti lir upama anu ngimpi sabab harita jadi ngajentul teu beda ti patung nangtung tapi teu bisa ngalakukeun gerakan naon-naon sakujur badana lir upama anu beku. Ayu Manganti ukur panon gular giler jeung kucap kicep sarta renghapan napas anu nandakeun manehna masih keneh hirup tapi kaayaanana teu beda ti patung hirup. Sanggeusna kaayaan Ayu Manganti nangtung teu beda ti patung hirup jirim sangajaya lusles laleungitan anu akhirna mah ngan jadi ukur saurang deui sangajaya seuri bari terus nyarita ka Ayu Manganti. Cik akang oge kumaha geulis moal aya anu mampu ngungkulan jeung ngimbangan kakuatan ilmu birawasewu sanajan sakumaha hebatna oge. Ayeuna bisa karasa bisa karasanya kanyataanna nu mata kalah kumaha oge nu geulis mah kudu milu jeung akang kudu jadi pamajikan akang. Ayu Manganti karep mah hayang bisa nyarita anu tari tapi urat sorana oge kapencet jadi eueuh sora anu kaluar ngan ukur bati hate we anu rumahu jeung ngarasahan jelu lantaran jaka sinangling buah hatena bet eueuh kaluar ti jero guha legok panamping. Ayu Manganti ngan ukur bisa ngomong dina jero hatena. Kang Angting, piraku cinta urang, rasa kadeuh urang bakal rentas di tengah jalan. Pegatku cara seperti kieu, Kang Angting. Enggal keluar Kang tulungan diri abdi. Abdi tari da umpama kudu nepikeun ka di bawah goya jelema, Kang. Jumritna hate Ayu Manganti tetela beda jeung kanyataanana.
Sabab harita Sangajaya beki deket ke Ayu Manganti terus nyarita deui. Geus moal aya nu bisa deui nulungan gelis. Wayahna kudu daek dibawa ku Akang. Kudu narima kana kanyataan anu karandapan ku Nyai dina waktu ayeuna. Wayahna gelis. Ayu Manganti geus teu bisa ngalawan atawa barontak waktu manehna terus dipangku sarta dibawa ninggalkeun ti eta patempatan ku Sangajaya. Ngan ukur hatena Ayu Manganti anu jemerit sasambat ka Jaka Sinangling anu jadi buah hatena. Kang Angling, nah aku naon nasib abdi bet kieu Kang. Piraku cinta urang kedah hancur. Kedah lekasan ku kejadian anu kieu Kang. Abdi tulungan Kang Angling. Sedengkeun harita Sangajaya anu jeung bari mangku Ayu Manganti anu geus teu bisa naon-naon, harita beki jauh ninggalkeun eta patempatan. Jaka Sinangling memang teu bisa malire karena keayaan anu di luareun guha. Sabab harita keur ngambah alam impian mangsa tepung lawung deui jeung Sirawing anu ngalatihkeun jurus ka manehna. Jaka Sinangling dina kaayaan panon peureum keur hutet deui bae sorangan latihan jurus. Teu malire sigana teh kana kaayaan anu lumangsung luareun guha. Dina poe isukna waktu Jaka Sinangling hudang sare, karasa sakujur awakna jadi jagjag seger buger, geus teu karasa deui nyaleri naon-naon. Kaayaan anu bener-bener ngabungahkeun pikeun hatena. Ngadagoan Ayu Manganti tetela eueuh datang wae ka jero guha. Jaka Sinangling jadi teu geunah hate. Jeung memang ayeuna mah geus jagjag, harita terus kaluar ti jero guha. Tapi keluar Jaka Sinangling leungiteun. Terus neneangan Ayu Manganti weleh teu kapanggih. Masih keneh kurang yakin Jaka Sinangling. Terus harita gegeroan ka Ayu Manganti weleh. Eueuh anu nembalan jeung eueuh anu datang. Jaka Sinangling jadi ngajanteng nangtung bari ngahuleng, bibirna ngagerendeng ngomong sorangan. Aneh, nah kamananya Ayu Manganti teh? Apan jangjina mah cenah rek ngadagoan di dieu, rek terus nungguan jeung ngabaturan cenah. Nah keur ini teh lah kitu, tapi ini ka mananya? Pirakun teu bada miheula ka aing. Nah kunaon? Jeung ka mana dinya ari Ayu Manganti kitu? Bingung, jeung teu kaharti mah ye. Ngarasa panasaran keneh. Disabeudeureun eta tempat harita ku Jaka Sinangling di teteangan, tapi weleh Ayu Manganti teu kapanggih. Jaka Sinangling akhirna jadi capeun, sedengkeun beuteung deui men tadi eusian. Akhirna Jaka Sinangling nangtukeun sikepna. Aing ayeuna memang geus jagjag, jadi geus sakuduna lamun ngurus maneh. Nu penting beuteung kudu dieusian heula ieu mah ye. Saterusna aing moal waka ingkah ninggalkeun guha legok panhamping. Sabab karasa pisan ku diri aing mangpaatna. Ngeunaan Ayu Manganti sigana mah keur ini teu lah ieu aya keperluan. Nu jelas ku ayana aing cicing di jero guha legok panhamping jelas bakal ngarobah kaayaan diri aing ieu mah ye. Geus boga sikep anu saperti kitu mah Jaka Sinangling jadi henteu terus neneangan Ayu Manganti, tapi terus neangan keur eusi beuteung sabab beuteungna lapar men tadi eusian. Sanggeusna meunang bebuahan keur eusi beuteung, Jaka Sinangling asup deui ka jero guha. Ayu Manganti masih keneh tetep teu katingali. Nah kamana Ayu Manganti nya? Tapi keun bae ulah terus-terusan jadi pikiran. Sabab mun teh mah bener jodoh aing. Kangaranan pijodoheun mah geus moal ka mana deui. Pasti bakal hirup ngahiji jadi laki rabi. Aing kudu boga kayakinan anak kitu we ayeuna mah. Lamun bener Ayu Manganti pijodoheun aing, tangtu bakal balik deui ka dieu. Sanggeusna boga pamadegan jeung sikep anu saperti kitu, Jaka Sinangling jadi tenang hatena teu terus mikiran teuing Ayu Manganti.
Nu jelas cicingna di jero eta guha tetela gede pisan mangpaatna pikeun dirina. Lain bae awakna jadi sehat, tapi boga kamampuhan dina hal ilmu silat. Urang tinggalkeun heula kaayaan Jaka Sinangling. Caturkeun di tempat sejen, laras anting anu dikerem di jero kamar ku si Topeng Mayit. Harita keur diajakan ngobrol ku si Topeng Mayit. Katingali, paroman laras anting anu sepapias daya getihan, sieun pisan sigana teh ku si Topeng Mayit. Kadenge, harita si Topeng Mayit anu nyarita. Laras anting, sekali deui dewek ayeuna datang rek nalek ejeng menta kapastian. Geus narima kana maksud dewek, ridho bakti diri sebaraga ngaulaan dewek dijadikeun pamajikan. Laras anting neuteup ka si Topeng Mayit, terus nyarita dumareda lumengis menta dipikarunya. Sing karunya ka abdi. Bade kumaha abdi tiasa nampi kana kapalai salira. Margi abdi tos mika cinta ka lalaki anu memang dipika cintaku dari abdi. Mane jadi rek nolak kana maksud ejeng kahayang si Topeng Mayit. Mane sakuduna mah nganuhunkeun lantaran henteu dijadikeun korban ku dewe. Padahal sakuduna mah mane teh dijadikeun korban laras anting. Ayeuna rek dibagjakeun, maneh kapilih rek dijadikeun pamajikan. Kala kitu patut teu beunang dipikanya Asia. Sing karunya ka abdi, abdi pamohalan bisa ngaulaan ka salira. Margi dina hate abdi ngancik rasa cinta ka hiji jajaka anu memang diantar abdi duaan nganteng tali ka asih. Sing ngawatos ka abdi Topeng Mayit. Maneh bener-bener belagu, teu beunang dijejekeun hirup teh sia. Sebutkeun ka dewe, saha lalaki anu ngabina hubungan cinta jeung maneh sia? Hayo, omongkeun jelaskeun ka dewe. Dina hati abdi memang tos ngancing ku rasa cinta. Malah diri abdi jeung anjeunna silih pika cinta. Jajakana teh katelah Jaka Sinangling. Abdi moal tiasa nampi kana pamaksadan salira. Saha? Si Jaka Sinangling. Maneh memang bener-bener bodoh jeung belegug pisan mun kitu malaras anting. Bet jajaka tolol saperti si Jaka Sinangling dipika cinta. Dewek geus ngomong menta karidoanana. Maneh kalaka nyebutkeun ngaran si Jaka Sinangling. Terus terang, dewek kasinggung deuleu. Nu matak si Jaka Sinangling kudu dipaehan heula. Hayang nyaho, lamun si Jaka Sinangling geus dipaehan, maneh masih keneh rek mika cinta bangke. Bungan maneh mika cinta ka si Jaka Sinangling. Mangka si Jaka Sinangling ku dewek bakal dipodaran. Babatok sirahna bakal dibawa ka dieu. Engke bakal katenjok ku maneh babatokna si Jaka Sinangling. Si Topeng Mayit bener-bener ambek harita ngaluarkeun ancaman. Puguh be ngadenge kitu laras anting jadi ceuri. Henteu kabayang kumaha jadina upama sirah Jaka Sinangling jajaka buah hatena dibawa ka hareupeunana. Topeng Mayit, nah kunaon anjeun kecem ajeng telengas. Naon dosa kasalahan Kang Jaka make rek ditandasa. Sing karunya ka abdi
Kang Jaka teu boga dosa. Teu boga dosa. Dosa nama geus jelas. Nyata manehna geus dipika cinta ku maneh deuleu. Oh, disebut ngaranna ku maneh. Nu matak eta jelema dikocoran, sirana bakal dibawa ka hareupeun maneh. Dagoan sia. Moal lila deui ku dewek bakal dibawa deuleu babatokna si Jaka Sinangling. Geus ngomong kitu mah harita si Topeng Mayit terus keluar ti jero kamar Laras Anting. Saterusna ngageroan anggota anak buahna nyatana Sanca Dawuk, Dewi Angrum jeung Wiguna. Sanggeusna tiluanana daratang, si Topeng Mayit kadenge harita nyarita. Sanca, dewek tadi geus nalek si Laras Anting dipentak karidoan dirina mangsa dijadikeun pamajikan dewek. Tapi si Laras Anting nolak. Kalaka nyebutkeun kaayaan dirina anu geus ngabina hubungan cinta jeung Jaka Sinangling. Dewek jadi kasigung ku eta caritaan. Si Laras Anting can nyahoeun ka dewek. Nu matak ayeuna dewek bakal mere pancen ka maneh Sanca. Sanca Dawuk neuteup antep ka si Topeng Mayit teu lila terus nyarita.